Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Durihat di luhur ombak bagian ka-14. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aki-aki samemeh nyarita deui teh segruk cerik bangun kanyanyerian pisan atuh herni oge beuki tambah tarik sesegrukna. Gelis dodoh teuing ku aki kaharti pisan sagala rupa cariosan nyai. Malah aki milu nyeri nu luar biasa. Paingan cok rasa aki sateu acana nyai datang geus aya perasaan gaib. Yen bakal kadatangan hiji istri rumaja putri nukur kadungsang-dungsang. Aki bade masihan bong bolongan kahidap kalawan aki ngabogaan hiji ancer-ancer atanapi perasaan. Cok rasa aki sanaos tuang rama oge masih keneh aya di kieuna. Kitu deui jatnika insyaallah moal burung kapendak deui. Nanging aya syaratna anu teu gampang. Aki-aki ngabong bolongan ka herni mere harepan gede. Kangge abdi teu aya wagelanana sanaos dipaparin hiji syarat anu kalintang abotna. Bujeng-bujeng hingganing lara sanaos dugi kapati abdi sanggem. Sok dapon abdi tiasa leres-leres pendak deui sareng pun bapa. Kitu deui sareng nu bela ka abdi. Abdi ngaraos bingah asa parantos aya di kieuna bae nguping wartos ti aki. Rehna pun bapa masih keneh aya di kieuna. Di mana ayana teh aki sanaos kedah ditebus ku pati abdi moal mundur. Herni kacida sanggupna malah hatena gilig najan pati rek disungsi bahaya arek ditebak asal cita-citana laksana. Dodoh teuing gelis syukur ari ngagaduhan manah kitu mah. Hiji tawis bela karama dugi kawantun mayunan pati. Leres sanggem mayunan syaratna. Aki-aki kacida dumareudana malah cipanonna tambah ngaberesat ngarasa nyeri-nyeri teuing ngadenge ucapan-ucapan herni anu batan sakitu teneungna arek bumela ka bapa jeung kanu ngabela ka manehna. Sumangga abdi nampi naon nu ku aki bade disaurkeun kangge nembus cita-cita abdi. Tembal herni bari neuteup ka aki-aki. Syukur gelis syaratna mah kieu. Aki nuduhkeun ka hidap teh tuh palih kalere saeutik. Aya hiji guha batu sarta lega cukup dipake ku opatan lamun dipake sarare. Pek didinya hidap mujasmedi. Insyaallah hidap bakal kuat ku lapar. Moal ngarasa lapar, moal ngarasa haus hayang nginum. Asal ieu bobor ti aki geura pake ku hidep. Ieu teh jimat aki zaman baheula, turunan ti luhur aki. Aki lain wae percaya kana boborna, tapi percaya kanu ngosina. Kalawan percaya kanu kawasa anu parantos maparinan hiji kakiatan kana eusi-eusina bobor. Turta ku aki oge kungsi dicobian. Salami aya di dieu aki teu ngarasa lapar jeung haus kalawan teu keung-keung acan. Sawadina aki sok ngadahar cecendet atawa leunca manuk. Syariat wae ulah nepi ka aki teu ngabogaan niat. Peek ngantep kana hiji marga satwa nu aya di jero padaharan aki. Sajabi teu eta tiasa oge kanggo nu teu damang. Kanu lumpuh, anu utah getih, kanu lolong bonconong, insyaallah bakal aya khasiatna. Carana diungkulkeun atawa dibelitkeun kana mastaka nu teu damang. Lamina 5 menit tangtos ku kersaning Allah Ta'ala bakal tiasa waras deui. Ieu tampanan ku hidap. Aki ngasongkeun beubeur jimat nu eusina mah bangsa isim-isim. Herni nampanan bari ngalaleper aya rasa bungahna pedah dikersakeun ngabogaan hiji jimat. Nuhun aki ku abdi ditampi kalayan teu disimpen di handap-handap.
sanes kanten kasayan aki katampi nanging kumaha ieu teh nah kedah dibantun tatapa di guha teh ieu teh aki. Oh candak wae gelis nanging sanes hartosna ditapaan dicandak sotenan supados salamina aya di hidep. Isuk jaganing pageto bakal aya hiji jalmi duka istri duka pameget anu milarian landong ulah henteu ditulungan mali saupamina teh mah kedah dicandak kanu tebih ku eta anu tatamba ulah henteu ditulungan. Koon sina dicandak da moal burung mulang deui kalawan ti manehna pisan nyai bakal kengeng pituduh teh. Kahartos pisan aki iraha kedahna abi ngawitan mujasmedi. Ayeuna pisan mangga aku aki dijajab ka guha bus asup sarta madep ngulon kalayan ku aki diamanatkeun kudu loba sholawat jeung dikir rep sidakep teu obah teu usik hate manteng kana dirina kakawasaan Allah. Urang teudeun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun ke kapayun kasampeur deui. Ayeuna pamirsa urang nyarioskeun deui Tuan Jokor nu sakembung katempona semu alum tatangkalan ngaroyom minuhan sabudering nusa. Harita Tuan Jokor keur berunding jeung balad-baladna nu dicaritakeun iwal ti rek ngajugjug ka Selat Malaka rek megat kapal dagang. Ayeuna mah sadarea urang pada aring ditela ka Selat Malaka sabab urang geus lila teu meunang rejeki pikeun nu jaga di dieu mah cukup janakum jeung pardum bae purah ngajaga tahanan jeung kulawarga kuring. Pak Jokor mimiti nyarita. Ngiringan kabeh balad-baladna satuju. Iraha engkang bade angkat ka Selat Malaka teh Tembal Purwasih istri Tuan Jokor. Nanya nu kabenaran harita aya di dinya ngiring-ngariung tapi ari Den Ratikah mah teu aya nuju amengan di empang. Ayeuna pisan supaya datang ka Selat Malaka bisa poe pageto pasusubuh wayahna kungkang dikantunkeun keunda aya pardun kadua janakum. Kamana ari si nyai maksudna nanyakeun Den Ratikah. Nembe mah nuju ulin di empang ningalian lauk-lauk kamemotna Tembal Permasih bari ngalieu kana jandela. Cing coba pangneangankeun ku salah saurang ka ditu ka dieu kitu ceuk ama. Mangga ku abdi dedeg-deg kitandon lumpat keluar rek nyauran Den Ratikah. Den disauran ku Rama enggal saurna teh kasampak Den Ratikah keur lalajo lauk anu pating suruwuk. Saur ama Den Ratikah meureuleng katandon. Sumuhun Den enggal aya kepriogian. Mangga kitu saurkeun ka ama. Den Ratikah jung nangtung langgeor lempangna macan teunangan tapi semu dangah bangun gagah. Langgeorna matak heroy salira bang-bang pakulitan omyang buuk galing ombak-ombakan. Tarangna bulan sapasi halis leutik ngajiripit hideungna mani meles. Memang geulis Den Ratikah teh pikeun anak-anak buah Tuan Jokor saha anu teu kabungbulengan. Ngan teu wani pok da puguh Den Ratikah mah sanajan sifat awewe watekna galak teu paya manggih anu teu panuju. Saha kadua gaplok. Ana leuwih pusing tara inggis nyebut balati saha nu kuat ngalawanan katangkasan Den Ratikah sanajan lalaki. Teu acan aya nu bisa ngelehkeun ka Den Ratikah mah boh silat, boh main pedang. Teu lila Den Ratikah geus sumping ka payuneun ibu ramana. Aya kapriogian naon ama nu mawi nyauran ka abdi? Den Ratikah nanya ka ramana. Ieu gara gelis anak ama. Kulantaran nyai mah sanajan sifatna awewe tapi beunang dipercaya tayalian ama katut balad-balad ama kabeh arek balayar ka Selat Malaka di dieu nu dipercayakeun jadi wakil ama iwal ti hidep sabab hidep mah beunang disebutkeun bebenteng ama sanajan awewe. Meureun sararea ge nyaho kana katangkasan jeung katangginasan Ratikah. Nyakseni
Nyos ini leres pisan tembal nu nyaraksian. Ama perkawis abdi di piwarang ngajaga di dieu entong bujang-bujang aya piwarangan dalah henteu oge abdi kawajiban sanggem jadi hiji tameng dada tembal Den Ratika. Syukur bagja ama boga anak teh ari kitu mah memang moal aya dua, hiji wanita anu teneng ludeng sanggup makalangan iwal ti hidap sorangan pek di dieu didoakeun sing salamet pikeun batur di dieu ku ama dihaja ditunda dua jelema nyaeta Pardum Janakum ceuk Tuan Jokor mani marah mai. Sawangsulna mudah-mudahan ama anu bade angkat balayar sing diparengkeun aya dina kawilujengan. Iraha ama bade angkat teh? Den Ratika nanya. Dina poe ieu pisan, malah jam-jam ieu pisan, sabab gue sasadiaan kalawan beres, tembal Tuan Jokor bari netepkan Den Ratika. Ayeuna pisan ama, nya ayeuna pisan, pek didoakeun di dieu jeung ibu. Kaopat Pardum kalawan Janakum, ama arek indit ayeuna. Hayo gerakana kapal kabeh. Sakuranu arek indit mah Tuan Jokor ngahayohkeun ka anak-anak buahna. Mangga. Breng balad-balad kabeh bubar arindit ka basisir rek narae kana kapal. Den Ratika sareng ibuna kitu deui Janakum kalawan Pardum oge jarajab nepi ka basisir. Layar meber jangkar ditarik leong kapal indit, memang kapal Tuan Jokor lain kapal api, tapi kapal layar model kabaheulaan keneh. Den Ratika jeung ibuna pating garupai. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna nyaeta lalakon Jatnika. Nasibna anu dihukum di jero kamar peteng hawa pacampur jeung racun anu matak ngaleleskeun badan jalma. Sing saha nu asup atawa diasupkeun ka kamar peteng eta pasti lumpuh sakabeh badana, saperti anu ngadadak henteu tulang letek kawas kapas kahujanan. Jatnika nu geus diasupkeun ka kamar peteng eta ku kadengkian Tuan Jokor anu geus kapasrahan ti padalung teh kawantu diasupkeunana oge waktu manehna keur sare atuh 2 poe 2 peuting manehna teu ingat-ingat. Kitu oge dikersakeun ku nu kawasa sabab mun Jatnika diparengkeun eling tada teuing payahna nyorang siksaan lantaran lain dikieuna. Racun-racun teh mata liurna sarta karasana peurih kana panonna bisa kaluar getih sabulu-bulu. Anu ngajaga di saluareun kamar eta taya deui jelemana iwal ti Janakum jeung Pardum. Maranehna anu bisa asup ka kamar eta teh sajabat ti maranehna duaan mah teu barisaeun, kakara lol oge geus lumpuh manten. Den Ratika kabeneran make hayang nyaho di eusina eta kamar. Ama geus nyaurkeun yen aya hiji kamar nu ngahaja ditendenan gas racun. Gunana pikeun mere hukuman kasing saha anu ku ama dianggap musuh atawa teu nurut kana parentah-parentah ama. Nah geus aya hiji atawa na 2 jelema nu geus dihukum ku ama di dinya. Cing hayang nyaho urang tanyakeun ka Janakum jeung Pardum. Sabab manehna anu purah ngajaga dina kamar eta teh geurentes hate Den Ratika sarta buru-buru indit arek nyamperkeun penjaga. Penjaga-penjaga keur mararaceuh pisan taretembangan anu beluk anu kawih anu lain dikieuna sararukana. Teu kanyahoan ti tukangan Den Ratika ngintip. Didenge-denge ku kami aranjeun teh saruka bungah pisan. Nah baroga naon? Penjaga-penjaga ting jerenghok rareuwaseun. Menawi sun mang teh nuju latihan sinden. Manawi wae diparengkeun jadi sinden, sumuhun. Janakum nyerengeh bari nyarita. Moal ge kapake jadi sinden sakitu sora gorok-gokna teh Den Ratika ngoa. Beupi mang kumaha Den, upami jadi sinden pok Pardum nyarita mairan. Rek jadi sinden atawa rek kasih sinden, Den Ratika mesem. Lepat mang teh sun sanes si inden
nanging sinden pardum ulungah alengeh den ratikah imut mata kareut ser hate para panjaga meni nyeredet nempok kareut na gelenyu na nu ayu ngan batiku merawat da teu bisa waca rek menta kabantu sok sieun menang panggitik tinu bogana. Ari mungguh den ratikah sajebet-jebet na nampiling tara aya nu minge deui dampal leungeunna tapak jalak semu gunting. Ku kitu mah dasar aya pangwarah bapa sahanteuna ari nu jadi jawara mah. Anu matak ari nyarita ulah dibarung ku gugup sok rajeun salah ucapan puguh dina hate mah rek nyarita sabener-benerna tapi kaluar salah. Nu matak loba nu salah kecap antukna ngarawat diri tembal den ratikah bari seuri. Sumun kahartos pisan neng atuh saha nu teu bade rowas puguh mang nuju raos-raos tetembangan ditaros ku enden atuh mani ngarenjag tembal pardum bari nyerenge. Be nepi ka kituna hiji lalaki teh kumaha lamun dibertak ku musuh tigigireun atawa tukangeun batan ngalawan meureun kalah kangayak-yak akhirna serah bongkokan mati konyol tepupugu. Den ratikah meni perlente basana suarana ngoncrang bangun galak nakara liris Rikandi atawa Ratna Suminara. Kantenan diemut kana perkawis eta mah mang rumaos ahli gomporan. Bujang-bujang ku musuh nembe kunden oge nanging raraosan pun emang oge sakinten digerentak musuh tibatan ku swanten anu ngajelengik katambih nu nyoantena golis. Si emang mah sok ngeureuy nah bet lempeuh Yuni teuing pamagat teh tembal den ratikah nyerengeh asa kasindiran. Hiburan wae den bupuriheun janakum teu lemek teu nyarek da manehna mah carang takol tembal pardum bari nyerengeh ngareret ka janakum. Nating sok papoyo ka batur deka atuh ngomong sotenan isin kunden merukanana ceuk janakum bari nyiku manehna teu ngeunaheun disebut carang takol. Geus ulah sok roba carita ditambah heureuy. Ayeuna mah kami arek nanya ka aranjeun ari salilana ama ngagagahan kamar peteng anu dieusian ku racun saha anu geus diasupkeun ka dinya. Den ratikah nanyakeun kamar peteng. Rupi anu biasa lebet mah teu aya deui walti pun emang sareng janakum margi anu sanes mah teu tiasaun nebelol oge kelepek manten ari sareng emang mah bobohan sobat keneh tembal pardum bari hahaha. Den ratikah nyureng serta pokna lain nanyakeun emang da puguh eta mah teu kudu dicaritakeun ka kami. Rupi maksud den naroskeun saha nya saha nu geus dihukum di dinya. Den ratikah muncereng. Nu mawi den kapan emang teh parantos kengeng tugas teu tiasa maparin uninga hiji hukuman nu aya di kamar peteng salah sawios istri tembal pardum. Naha kakara kami mah ngadenge yen teu meunang ditempo ku awewe ari sababna naon anu matak ulah teh. Den ratikah melotot. Dupi saterang mah bilih dibuka margi racun tong bujang-bujang ka istri nu nuju bobot sanaos ka den oge nu masih jekekan ka isap matak moal kagungan turunan raksak pianakan saurna tembal pardum. Mang Pardun kawas teu nyaho bae ka kuring ulah sotenan mun awewe sejen tapi pikeun kami mah boga kakuatan pikeun ngajaga ngarti. Percanten den teu langkung enden perkawis bade nguningaan eusina mangga wae namung ulah dibuka ku emang wae bilih aya kitu kieu ti tuang rama. Sok atuh kadiekeun kuncina. Den ratikah minta kunci kamar peteng. Mangga deng song dibikeun ku pardum. Gancang ku den ratikah panto dibuka kuncina jepret lalaunan dibukakeun. Barang breh gebeg den ratikah ngagebeg nempo hiji tawanan anu diasupkeun ka dinya sidik katingali beungeutna lantaran kasorot cahya ti luar. Huleng den ratikah ngahulang gerentes hatena.
gening aya tahanan sakieu kasepna ngalempreh taya pangawasa nati mana ieu lalaki teh. Salila-lila enden datikah ngahulengna Pardum jeung Janakum bati arolohok nempokeun ti tukangeun beri silih toe lantaran kageteun naon sababna enden datikah bet mencerong bae ka tahanan. Watir temenan teu teuingeun ama mah lalaki sakieu kasepna bet dihukum kieu nahan naon dosana ka ama. Iwati nu ngabogaan dosa ka ama lamun dihukum kieu mah den datikah masih ngalamun ser hatena boga rasa bogoh katahanan surser malah dadak-dadak hayang ngarontok bari ngagalemoh. Mang nah ieu jelema sakasep-kasep diasupkeun ka kamar peteng tur ngandung racun. Saha ieu teh? Den datikah nanya ka penjaga kamar peteng. Duka den margi eta teh kawitna mati Gunung Rakata pangintunan tuang dalung nu dipasrahkeun ka tuang Rama supados dihukum. Tembal Pardum bari neuteup ka Den Ratika. Coba kaluarkeun mang karunya cik Den Ratika bari neuteup. Teu tiasa Den margi emang mah tos tugas di tuang Rama. Kumaha atuh ke tuang Rama mah benduna teh ka emang tan wande emang dihukum. Tembal Ki Pardum. Tanggung jawab kami moal matak dikukumaha pokona titahan kami. Den Ratika maksa. Teu wantun Den mang mah teu wantun bilih kumaha onam tuang Rama. Sarepet Den Ratika nyebut balati karawakpu Ki Pardum digunyeng. Dikaluarkeun moal hayo lamun henteu dipadaran anjeun. Pardum ngayiyak-yak bari pokna. Aduh tobat teuing kumaha atuh margi teu wantun ngaluarkeun nulah panyawatna margi tangtos upami eta jalmi dikaluarkeun bakal kalaluar racun-racunna tangtos panghuni nu sakembung bakal hancur. Oh gitu. Tapi tadi kami arek nanya saha eta teh ngaranna. Saunu nyebat manjat nika Den. Tembal Ki Pardum bari ngayak-yak da peso geus deukeut tina beuheungna. Mang boga piubareunana atawa henteu lamun eta jelema arek diubaran deui. Bojong-bojong emang tuang Rama ge teu kagungan nuhun landongna. Tiasana mung ngahukumna wungkul. Tembal Pardum. Atuh tobat teuing lebar temen kurupana montong loba carita kasasaha deui mang. Ieu jelema ku kami rek dipangneangankeun piubareunana. Den Ratika teu talangke tuluy ngejat lumpat ka sisi basisir gahap kana motor bot atawa bargas cileng luncat durug-dug indit tanpa pamit ka ibuna. Atuh Pardum jeung Janakum arolohok bengong. Angin ngadadak jadi malik ti daratan nu sakembung nuju ke tengah laut. Kawas nu ngahaja jajab Den Ratika anu teu sadar kapelet ku Jatnika. Sedengkeun waktu eta Jatnika keur teu daya upaya ngajoprak di rum-rum hawa racun. Janakum jeung Pardum bati arolohok bari garo-garo teu ateul nempokeun Den Ratika nu geus jauh di tengah laut. Den Ratika boga cita-cita rek neangan piubareun pikeun panumbar racun anu geus ngahanakeun kana badan Jatnika. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.